Aturan kan katanya nah aturan. Aduh, lali dua awal. Nepangan heula kasih nepangan heula. Bulu ya aya kuda sagala. Terdekat apura. Aturan kasih pasepuh aturan seruahnya saperkanca. Nepangan deui kasih neng nu geulis. Aduh itu abah mana? Oh tinggal lu. Kun beratan we. Cantik. Sepatu rame geulis. Pulau deui itu dah apa? Bukan itu keningan. Cika Prawiyaga capek kurang rasa hidung abayunya. Tapi rasa nama asa kurang nikmat kurang bija lamun abah teu aya nu marengan yo. Asa kurang betah lamun abah teu aya nu marengan ngan depan tadi abah teh geus ngontek artis di Kota Kemang Bandung. Bandung nanti belah di tupan ieu mah masih daerah hampir tilu naon ieu teh tilu segi dieu mah aya Bandung, Garut, Cianjur ngan ku anu dipilih teh artis di Bandung eta teh khusus ke ruang kade jangkos ya ulah bogoh ka artis abahnya. Dua eta Pak Olot apa marah sok mamawa artis kade artis abah tong dikekelek sidahnya. Eta mah khusus ke abahnya ulah aya nu bogoh ka artis abah. Beja nama kades li cenah sok aya nu bogoh. Ulah sok mamawa ka kitu atuh. Pesen ka abah teh pajanreunkeun teh artis najena keur Pak Kades montong maneh teh kades. Ieu mah keur abah cinggra urang telepon heula mana ieu teh mana telepon abah mana mana eta geuningan sopoan abah mah pan ari geus kolot masuk pikun ngan lamun ngukut entog mah pikun teh alus sabab entog pikun mah asa can ngenog deui can ngenog deui tah ngan rugi na euy lamun salaki pikun majikan asa teh
hasil nabuh teh asa teh can disetorkeun setor deui tah heuleuk sajam asa teh can setor deui jadi nomokan atuh abah cing urang telepon heula gerahnya urang telepon heula cobian wah pilari heula HP na wah jeung nomerna HP abah mah ieu teh HP abah mah pangwaris ti paolot pamara gitu ieu mah arti mah hiji lamun teu poho nomerna kieu cing sakumaha tah nomerna teh 1 2 3 4 5 6 7 8 jadian deh 1 2 3 4 5 6 7 8 sia cing halokeun sok pamara halokeun wah halo cing urang halokeun ku abah halo teu aya sinyalan geuningan pangkat tidak mawa tadi teu mawa hilap deui ti teu sinyal teh padahal mah geus meunang umah ti teu sinyal teh geus diwadahan kana gerese Juhunkeun angkalna atuh papakane situ. Urang naik kana tower ieu kana batu geura naik ieu. Ajeng Ini sih. Kilo, 4, 5, genap, 7, 8. Kalau loncat HP nah guningan sugan we aya sinyalan deui dong geura halo sekali deui ya halo wah HP jadul aya sinyalan ieu tukang kameramen teh sok diteluskeun belah ditu mah kameramen tah ajeuna urang sakali di halokeun di kapada Suma yo sugan we disinyalan ke atuh teu aya sinyal keur meuli nawe disinyalan ke di ditu di Selawin hayang salahnya kudu kumaha hayam jago salah dewa halo aduh mending ngageleser sorana euy artis abah ti Bandung mah pasti bakal bogoheun cek engkos geura ge aya sok ari ngisi we papahajat Pak Api nu ibu godik artis abah aduh ampun halo aduh sakali deui neng halokeun ka siap berajan meni so teh Abdi halo aduh di mana neng gelis artis abah di mana di dia di Nagawir alah artis abah di Bandung di Nagawir ampun karunya teuing karunya teuing saha neng teh nami teh nami neneng teh apa aja nak bikin tos jadi neng Nur aduh neng Nur neng Nur siapa kan mah neng Nur ngan pokoknya ngalaman neneng mah iya lamun tadi cecep mahar mal goyang papakan kali papakan sok papakan lah tuyun aduh dituyun jari
Aduh, nyaan gulis euy artis Abama teu mislek pokona mah teu mislek deui artis Abama matak loba nu boga tukang bonang ge pajan teh lamun sare sampeuting asal tong dikacak we cenah dandanana bakal genah cenah sok siapkeun heula pamara kadinya keur nyecepan si neneng Sok tara ini teh tua. ieu mah artis Abama kareana bukan mah iya bukan mah anu kahiji neneng mah hoyong dijemput hoyong disabareun ka kursi engkos anu batur anu ganteng anu kadua hoyong dicecep teh ku apa olot pamarah kira-kira meni manja kira-kira cobi taksir iya cekang kos nu hera men serana Kuningan. ampun anu katiluna yang dicecep teh pokona mah malah maka goyang teteh Nurma neneng Nurma lamun can dicecep ku bapak hajat anu kasep anu ganteng bapak Apin lamun dina TV mah Ipin Upin lamun di panggung tidak bulan sunatan wae dicocok lamun di panggung mah Iko Ika ieu teh ampun aya amun dicecep ku bapak Andan Saripudin bapak Andan Saripudin anu bagel si bos teh aduh sepuh abdi hatur nuhun joget heula pokona mah sok gede joget heula sok mana joget heula iya Tiga anjing tengok bareng cinta kayak puas-puasnya mukaiku mengagalkan dosa lain sabaran lain bagoan asa bikin iya bapak aja Berdiri,
manjing manjing walagri amu kawa sing jadi berkah sing ditami-tami deui ku Allah nya harta manana jazakumullahu khairan katsiran. Ya geuning aya nu aya kue anu tengah-tengah teh geuning ieu teh inget merenang itu si abah ningang ece teu aya teh ieu si abah masuk digunukeun kolontong teh rek dipecak-pecakkeun manihanana teh eta panganten ari geus tengah peuting eta geus liwat magrib teh sok kieu panganten ngabayangkeun teh kapan aku dimulai aduh ampun terus kumaha naon deui tang naon deui iya coba panganten dari mana aku dimulai aduh ampun ada mereka gitu sih neng kurang belum heula apa ieu nya Bismillahirrahmanirrahim. Bulu kuku sukma wiwitan aji nemenyan. Aji sari pangabakti sukma pangawasa. Sing ajukan lembut sing cumpingkan pasti sing tongkapkan gawasa. Sakali sakti sian ingkir pangingkir masing tebih bila aya nu nyiliburi kayu bangunan. Sakala wisesa sian ingkah masing angang pangingkah ke masing angang bila aya nu ngaguna sika. Sang Wisnu sia ulur pangulurkeun masing jauh bila aya nu ngaharu biru kaya lingkungan anu katurungan ku wangunan katinggal putina teman lemasa kempelan di dieu mugi ulah diri dengki jalikalaya sing sadayana sing sehat walafiat urip ku kersani Gusti waras ku kersani Allah taala urip waras aduh sia amanehanana nyampean ongkoh manehanana anu manehana ngaraja manehana anu tijul bola ongkoh mun tarik-tarik teh ieu nyebut waras tanyakeun tu ka pamara tarik-tarik pamara ge tara si ari ngajampean teh oh iya sabab ayeuna mah zaman loba penyakit teh lain ukur di alam dunya bungkul penyakit teh mungkin wae di alam barzah ge baroga sabab di alam dunya mah loba penyakit nu teu ngararame ieu teh buating mah ayeuna ge loba jalma nu teu ngararame geuning kana tai kotok mah teu ngame ari kana parawan ngaliwat mah kaangseul ampun zaman kiwari dina musim Covid loba zaman teu ngambe teh buka tukang kameramen tah ngambe keneh kitu jang sing sok abuan abah kamu keneh henteu ampun asa kurang ajar da ieu mah salah lagi anu boga panyakit lagi jangan kos geus sagar aya nu mamatak mere duit oge ampun aduh dari keur teh cager mah pirang mah mere duit anu teh cager mah anu nyacas sering ngeras taya aling-aling kasih putra bapak gelis putra bapak kiwari parantos sugi kana wansinan dengan kana bangsa anak kasih bapak jeung mama hidup ngajajak di barengan ku kanyaan rasa keus kaduduh rasa kanyaan kaheman kahidup barengan dua lengkah di barengan ku hiasna napas ya Allah anu murbing alam salira anu ngurus sadaya alam abdi nyanggakeun daya upaya abdi wati kasamira Bapak Mama salira anu jadi tumuluh rahayu panghal darajat pikeun abdi Pak